bergiwa naon kesalahan akang make dibedokeun paman Arjuna ampun naon kalepatan putra pangna dugi kadibatakeun putra maksad pindah tina alam lalagasan kana alam mitan nyi keur mah akang teh kakarakaan sikan birahi kapentang asmaragama katurug-turug ayeuna mangeh kajadian anu model kieu nganung harti ieu birahi teh megatkeun pati tibatan nandangan lara tungara kaula sanggup ajaling pati rek notogkeun maneh kana batu anu sakitu sararekeutna pergiwa pileleyan pergiwa woi kalah batu anu ngajadi kora tibatan akang ampun teuing pergiwa naon atuh kasalahan akang nyai aduh paman ingis kuri sirempan ku kaayaan ieu kajadian teh kadangu ku Kangjeng Ibu tada teuing raheut manahna atanapi ku Kangjeng Rama ampun Ibu tobat Raden Gatot Kaca katurelengan teh emut di bumi alam Gan lah dawaya naon ieu aya di dieu Gan notok-notokkeun maneh kana batu naon notok-notokkeun maneh juragan nya cing karasyaku dewek baheula basa ditampi ku tukang surabi teh kieu pisan harita dewek basa dibatakeun dibodokeun kawin ka tukang surabi teh nepi ka ngarag-ragkeun maneh ti loteng ya nona nepi ka kieu kumaha geus ieu anu jadi salah mandorna we biar keladina nepi ka kieu kudu ka saha dewek nanyakeun kudu ka saha nya dewek minta tulung ya geus kieu cing atuh kayanya bijiekeun jang jawokan teh oeng-oeng teh kayaknya nya mah jang jawokan bid'ah teh leuh naon bid'ah teh bid'ah teh pinarakaeun sia teh musrik teh nepi ka kitunya sakumaha jelema jago kabejakeun Gatot Kaca teh naon teungeuna Braja Musti Brajai Kalpa lamatan Denta Wisesa Sapta Pangrungu Baji Ngiring tapak nengala sia teh sedih na padunungan kieu ari ku cinta malemah ya kan sia mah can ngalaman nyeri aing mah geus sabaraha kali nyeri teh geus kana aing nyeri batur teh ho eta we nepi ka sanajan sakumaha jago oge geuning ku birahi mah kudu riat mah eleh macak ja oge tong borong make jeung heuh bangsa dewek anu leutik nu gede pangkat jenderal pangkat naon nepi ka raja ai kapanggih beger teh sieun ku majikan mah Orai mah teh sieun barukan teh kumaha geus kieu geus sabaraha poe nepi ka ayeuna neangan teh urang saminggu urang leuwih euy bener saminggu
sastra jengan saha uluh naon oh saha teh sahanya eret pun urang mah atuh nah eta sia cucu ngike Gusti Batara alhamdulillah dawana aya eta gini pitulu aya dulu itu pitulung dari Sugane jeung Sugane Gusti Batara nulungan kana ika prihatinan aya jigana jalan kaluarna ieu heuda urang oge teu bisa mutuskeun ieu teh aya eta teh teu maot juragan teh teu empes-empesan kene empes-empesan kene kapiuhan unggul ulah kaget pot lu mending jadi korakil dulu yuk kejadian naon asta jingga nepi ka kieu ye lu sadaya-daya ya hatur ke sebab faktor sujud panjenengan nuhun pepot cager aya hibar abdi mah sih mung ieu we juragan gatot kaca sih nuhun atuh makan penyaah ketengan po geus lila kaula teh teu papanggih nuhun aya mungkin kasih Koslami agak oge tata masihan kamu. Satu ayat terus. Sekarang saha kaula wae. Ngahaturkeun semah baktos kohonyuk panjenengan Gusti Batara nuhun da wala. Diuk. Kumaha ieu juragan anom kulan menakan kejadian diuk heula. Kaget kulirahan ningali Tobang ngesian kamardikaan bukarya anu pinuji kaget konairakan ningali kaget konera kaget kumirahan ningali kaget kumirahan ningali ingkang kapiuhan wis kena pinasti karsayang bikin pinasti kersahyan
Lusi lan Paingan. Dupi basa giri. Giri hartina gunung. Lusi. Lusi cacing. Paingan. Paingan nyata teu sangka sarebuk samarang nyamuk. Kaula lumampah ti nagara Duarwati teh. Ngadak-ngadak pot make jeung hayang jalan luhur. Duh. Udah kitu pangijan gula. Tas kitu we tara-tara teh. Barang ninggal kaula ti luhur kahanap aya maneh paungku-ungku duaan. Nu matak eta iket tong digenti. Ciri teh. Ciri khas kan. Ciri khas abdi udah sanos digentos we kada tegaduh kang ngegentosna kulan. Nya kapaksa we ieu kene ieu kene. Sakalieun ngangge kopea haji ge pada ngageungeureukeun abdi teh. Wajarkeun teh cenah iraha ti Arabna kitu. Eta teh. Kitu kulan abdi memborora hayang seuri ieu we sedih ninggal nu aya mah kulan. Oh, Pak. Juragan Gatot Kaca kumaha nyangakeun ka Gusti Batara anu langkung uninga. Langkung paus. Kadunungan maki. Kangge jalan kaluarna we kudu puguh heula. Hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Sumuh. Sumuhun. Ieu pangna Gatot Kaca kapiuhan di Gunung Batu teh. Kunaon? Naon mimiti. Sugan maneh nyaho. Masalahna. Sok atuh kanyaa uningakeun aya alusna mah kusi lain. Wa aka supaya leuwih jentre. Jae. Numawi ulan langkung ti payunna abdi teh hapunten cenah sagala rupiah kalepatan abdi. Kadua perkawisna di lemur abdi teh ana teh sing gagal panen. Gagal panen abdi teh teu kaala pare teh. Naon sababna? Da teu nyawa. Ayo nyawa. Saya sini nyucurikeun we ka aing teh. Cicing lanan. Ayo nyawa we teh gagal atuh. Kitu kulan. Eh, saya mah. Pot lan maneh kaula dek nanyakeun naon Gatot Kaca sababna nyaritakeun soal panen soal kajadian di lembur. Pindah. Da ceuk aing oge teh siha hareup leuh. Bina-bina teuing si teh. Da dewek mah teu nyambung. Sok nya. Nah, kabina-bina teuing. Punten atuh kapengkeran ye Kakang Prabu linggih ya ieu orea linggih. Nah si mah watekna kitu kana heureuy. Apaan aing mah tisos. Naon sos teh wakil ti Jawa Barat aing teh. Heujing pada ngadukung ku sarerea. Oh miluan eta teh naon teh? Api, awisi pelawak. Pelawak teh di TPI. SOS. Bule. Oh syukur atuh. Kumaha? Salaresna mah kieu kulan samingon anu parantos kalangkung. Kasumpingan tamu ka Madukara teh. Ka Madukara sumuhun ka Gusti Pangaulaan ka Arjuna. Saha residorna maksudna mah Juragan Anom teh kedah dibatalkeun margi. Saurna teh teu pantes ayeuna Juragan Bima sareng Juragan Arjuna bebesanan. Kumaha lamun pondok jodoh budak teh? Pedah lairaka. Pedah kadulur. Lamun pondok jodoh leung, lamun pondok jodoh panjang baraya kumaha lamun pondok jodoh panjang papasiaan. Kitu saurdorna teh. Tah, leres kitu nu ka kuping ku abdi teh. Salajengna mah cicing heula po, cicing heula po. Cicing mana mah cicing? Nu gagal panen mah cicing heula. Nu gagal panen mah cicing laras.
jelaran pangaulaan Gusti Arjuna teh kapangaruhan kulanku kasauran residornanya dibatalkeun bade nikahna neng pergiwa ka Juragan Gatotkaca teh dibatalkeun sumuhun perantawisan serat miwarang patih daerah katampi ku Juragan Anom atuh puguh kaburnya abdi teh tidinya teh nuturkeun duit ka ayeuna saminggu abdi leuleungan teh milarian ieu da katinggal ti handap kaluhur teh kulan pasti nyirorotna teh kalebah dieu pasti di dieu cek abdi oge teu acan kararaban abdi teh saminggu teh saaya-aya we sajajalan bogol cau sareng cecenet kajian abdi menak siung ge teras di pais di leuweung sabot kacai bare dijahit teh teu aya ka mana ku si eta dihakat ku si dawa heuh pan abdi oge itu kulan jadi dumeh pangna ngabatahkeun teh dumeh Arjuna narima nampi panglamar ti Astina putrana Suyudana Mandrakomara teh geuning malihan tah dinten ayeuna seserahanana teh saha teh ti Astina teh ka Madukara eta sumuhun pindah ka dieu kulan pindah ka dieu sehingga nyuhunkeun eta we kulan nyuhunkeun jalan kaluarna supados kaitu beres ka dieu beres kumaha carana nyangakeun da moal patos-patos salirat janten Gusti Batara upami teu disarengan kurasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan geus mun nurulung ja si eta teh wah teu kitu Gatotkaca ieu Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar mudah-mudahan kengeng kabul maha agung laksana nu maha kawasa diijabah sapaneja cepot lah dawala abdi bantuan ngadoa meredih dina ati sanubari sae kulan saudara kanya mengeuni sok nyat sileung sok nyatetkeun gini ngadoa sasiereun sabeunyereun ade ka sok pohoan leuh waras tumakaning jati tumakaning waras saluya Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar cager tuning lilir yang merbangun lilir yang merbangun hayang ngimpen sareng ngalinuran pergiwana kami ganteng jiwa udah abdi masih naik pergiwa hampir aing dicelepot guys semah kapihatun nuhun agan salamet aduh cepot nah setemeng nggak diturunkan agan melang abdi jadi aku maha acu ngan maneh wungkul anu nuturkeun abdi we anu bela teh teu aya deui sasaha teu aya sasaha deui kulan anu bela ka agan teh abdi mah dibelaan teu neda nyaan agan teu saminggu teu neda nyaah teuing cepot aduh kitu kulan ai sidawala si eta mah kalah ngaleos eueuh kahayang si kitu ceuk abdi oge abdi teh pahlawan ieu teh agat cing nyaah ka pahlawan lamun kitu carana kaula dik nanyakeun ka maneh jadi bener eta teh paman Arjuna teh geus nampi di panglamar ti Astina muhun agan moal disebut salinungkeun ku abdi mah nya abdi teh agan teh sanasib sareng abdi nepi ka kieu teh kotok bongkok ieu naon cing nepi ka ngajublek nepi ka ayeuna teh alatan abdi teh dikapungkur dibatalkeun
dibedokeun soal naon jual meuli sawah teh tuluy ini sedih ampun tobat wah sadaya-daya wah wah langkung paos karena naon pihak kejadian wah ampun tangtosna oge panginten parantos uninga kejadian putra Tidawala antara Piti Astra Jingga wah ampun wah ampun wah Gatot Kaca kaula nuhun agan parantos eta teh Sidawala nuhun kakarek kudu nyung sia teh nah da tadi oge kula heula Sidawala ka dieu nama mung bela mah abdi ngusapan ti tadi ka agan kitu kula ngadonita Sidawala mah ka abdi cabok sia we sinekna wa apa beja Tidawala yen netelakeun pangna anjeun dibatalkeun dibedokeun kawin ka pergiwa teh lantaran Arjuna panengah Pandawa teh nampi panglamar malihan ayeuna pisan naon seserahanana ti nagara Astina ka Madukara teh ka kitu kan ayeuna marusiah we ka agan ieu bade ditikahkeun pergiwa teh ka Mandrakomara putra Astina putra Raja Astina ayeuna seserahanana wah Promios naon anu seserahan bakal dipegat ku putra maksudna hancurkeun hayu sareng abdi gan hayu sareng abdi dorna ku abdi urang tengeulan hayang nyaho dah pecahkan hayang nyaho sepot ulah manasan teu puguh maneh lamun dek ngahatean kudu jeung ilmu sagala rupa ge kudu asak jeujeuhan atuh kadegan ulah kaduruk marukana nah kersa agan hiji pahlawan utama hiji jago ti nagara Amarta luntur ku model kitu dek nuturkeun hawa nafsu padina katerangan ge kitu he jelema iman omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh kolot-kolot maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur tuh sabab nu kupur lain matak ngadatangkeun kabagjaan boh dunyana boh akhiratna nu kupur mah matak mawa balangsak ka sararea mawa bakal aya malapetaka hakikina dina diri urang kade di mana aya kaamek teh ulah dituturkeun eta teh hartina anu mingpin diri agan teh hawa nafsu cilaka eta teh nya pikupureun teh Uwa dek nanyakeun timalan uwa jadi eta pangna batu jadi koral teh alatan hidup notok-notokkeun salira kana eta batu gau malihan ayeuna bade angkat anu seserahan ti nagara Astina rek dipegat gau dek dia amuk ti balam hancurkeun deudeuh cu hidup teh diistrenan jadi lurah tamtama negara ti sipil jadi kepala daerah di Melajang Tengah gau ti militer jadi ais pangampihna wala dia bala tamtama negara di malam
Dina waktu sidep di istrenan kapungkur dugi katoh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa ancur lebur papan kari tulis teu aya halanganana ya jiwa raga geus diwakafkeun demi kapentingan negara jeung bangsa. Dau tayena kumaha lamun aya bewara ka masyarakat cenah meureun Gatot Kaca teh gugur, Gatot Kaca teh maot di mana? Di leuweung. Naon maotna Gatot Kaca teh? Notog-notogkeun maneh kana batu. Sabab Gatot Kaca dibatalkeun kawin. Pantes hiji tamtama anu parantos di istrenan demi negara jeung demi bangsa geus diwakafkeun eta jiwa raga keur kapentingan negara jeung bangsa korban di leuweung alatan dibatalkeun kawin. Pemikiran dewek teu nepi ka pola dinya tadi. Nah eta pentingnya sekolah aja euy. Mata kudu pendidikan teh dirinya. Kitu juga ingong ge. Nuhun Gusti Nu Maha Agung. Ajri agan ajri. Aduh ampun cepot. Sanes hiji. Apaan agan teh aya pamimpin agan teh Gusti Prabu Yudhistira sepuh seueur nyuhunkeun kamandang ciritu ti dieu. Nah ayeuna agan nek dipingpin ku hawa nafsu agan pribadi hartina agan teh geus ngajadikeun pamimpin anu kupur teh. Apaan saluhureun teh tajakeuneun pentaheun sahanapeun titaheun bereun. Ta abdi teh kapan sahanapeun agan. Abdi teh bereun. Kitu we kahayangna teh dibere anu teu mere mah teu disamat. Ada apa Haji Sidik mah teu disamat oge sok mere. Heeh. Ayeuna teu damang saurna tang-tang nyangakeun Banglaya deh atuh nya mudah-mudahan sing enggak damang. Nya. Di malam. Dek dikamanakeun wibawa komara hidup salakula tamtama negara kudu ancur mode gitu. Dawa. Malahan kakuping neme kuat. Gatot Kaca ngamuk nguwak ngawik seueur anu jadi korban alatan Gatot Kaca ngamuk. Naon ngamukna Gatot Kaca? Sabab nu seserahan di ala nyawa sabab kabogohna dek dikawinkeun. Urut kabogoh Gatot Kaca, bebene Gatot Kaca dek kawin jeung batur nu seserahan dipegat. Pantes lurah tamtama gitu patut. Aduh. Anu tadina waktu di istrenan hidup keur kapentingan negara jeung bangsa jiwa raga diwakafkeun keur kapentingan negara jeung bangsa ayeuna jiwa raga anjeun dek diwakafkeun demi kapentingan pribadi anjeun dumeh eta urut kabogoh rek dikawin batur. Nepi ka leuwih ti remeh eta alasan. Tampiling siapa yang cecengiran wae kan? Teu ah teu acan malah karep pesya sok waduh ampun wa margi putra teu nembe pisan kapan saumur hirup nembe kaancikan kurasa birahi ka istri asmara kawanoja karika ayeuna menakan kejadian anu model kieu. Hiji satria sepiing pamrih rameing gawe. Kadua satria kudu jujur. Katilu satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa. Kaopatna satria ulah borangan.
teneng ludeng hanteringrang cing emut yen ieu di dunya teh sadayana jajadian anjeunna hade goreng sedih bunga seuri eta teh merupakan romantika kahirupan bisa deweknya eta oge beja di sana teh purna gagal panen. Bisa sih gagal panen. Kalau gitu. manusia kadar kahayang manusia kadar rencana kabul ayeuna Maha Agung tapi yakin upami urang bersih hate merdih ka anjeunna yen pangeran ngayakeun bumi langit sawarga naraka jeung pangeusina teu ngange dekol-dekol acan cekap kun payakun tuning si cepot nyahoun Himuhun di wartosipun bapak jauh ge. Beres eta si gagal ngecrop. Mun sakedik abdi teh gagah panen. Kedah kumaha atuh putra tewa da anu jadi ngajung jurigan kana hate teh alatan naon margina jeung naon kalepatan putra atuh. Wa geus apa tur yakin dina hate hidup teh anu kabayangkeun teh da puguh hidup teh jalma anu keur kapentang asmara yen dina dada anjeun teh pinuh ku bayangan-bayangan pergiwa Kaindahan we bayanganna berenang. Kadeuleu bentak karasa beureunya. mun cara budak anu keur katarik berehe kapentang asmara mah eta teh hartina teh peureum kadeuleu bentak karasa karasa ku uwa oge da uwa ge ngorah heula nya cek bikin kan ta ayeuna mah kieu we atuh kumaha upami ayeuna mah bebaskeun hate kalayan urang bantuan we Arjuna bade nikahkeun pergiwa ka Lesmana Mandrakomara teh urang bantuan di ditu kaprak-kaprak bisi kumaha onam urang cokot kana pribadi anjeun yen pribadi anjeun ka Arjuna teh paman ka pergiwa oge ka Piadi ayeuna ka Piadi hartina teh dulur dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan matak naon lamun ngabantukeun keamanan di ditu bisi aya hal-hal anu diharepkeun duh gedekeun eta jiwa teh waduh Nanaonan ari uwa naon bade mah panas putra wa Katinggal keur di pelaminan beureunya. wah Gusti Batara abdi protes ya kan naon apa ieu teh bebenena Gusti nen pergiwa ai kitu ayeuna nen pergiwa direnengkeun sareng anu sanes ayeuna juragan anom ninggal kieu engke di ditu rerenenganana aduh mangkani ieu teh nuju sumanget pisan kulan palai garwaan teh atuh da bujeng hingga aga da abdi ngamuk di ditu diselapkeun tak ku abdi bedog dina beubeur tingalikeun Karek katinggal janur kuning di jalan wah. nembe ninggal janur oge panginten kukumul lain kukumul atau umul-umul mun tah eta tos amek abdi ulah lalawara Kaheap betul kan. ngaheap komo deui ieu aduh ulah gan ulah dugi ka kitu cepot cicing atuh da aya otak kerdi diadukeun jeung otak Gusti Batara mah da moal mampukeun heulaanan Atuh da itu mah bergelar atuh akang mah. lamun dina catur mah kudu aya pengorbanan heula ulah lebar ku benteng ai kudu dibeakeun mah dihakan batur aya asa nguntungkeun teu naon Benteng dihakap sanajan seter kahakan batur asa urang menang menang gitu. teu ngarti mun naon catur seter naon aing mun ngarti seter kana damdaman itu hayang ulah palai hidup ulah panas hate
Waduh, Wa dek mere obat ka hidup. Gini Gusti Batara teh tukang obat. Abdi bade nyuhungkeun obat nyeri beuteung. Sareng abdi teh aya obat nyeri hate teh aya. Upami teh asa mah panginten abdi mah bade nyuhungkeun ka Gusti Batara teh eta obat nyeri ku tetangga. Pada katingali punukna berang. Kieu ieu. Aya dua anu kudu ditalaah ku hidup ieu mujarab pisan mun ku hidup ditalaah. Gau. Naon sababna hidup panas engke di ditu ningali pergiwa rek dikawinkeun. Ya pasti we wa santeuna. Karek oge erek kawin. Neme oge erek. Ai erek kawin mah asan. Ai nu seserahan ti nagara aslina terek naon? Ya bade nikah. Erek teh mah. Da asan kawin. Da kawinna pergiwa mah ka Gatot Kaca. Oh, anu leres wa teh. Wah yakin yen pergiwa mah tetep eueuh deui pisalakeun lintang ti hidup pun kitu deui. Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca ta eta obat ti uacing inget. Yuk tuturkeun ka Madukara. Aduh, entong aduh hayu tuturkeun. Cing yakin, cing inget we kana kecap wa tadi yen Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca. Ti kitu wa Cing yakin. Alhamdulillah tuagan. Mudah-mudahan kitu tak lah. Percaya teh ka Gusti Batara mah. hayu tuturkeun. Saya pemikitu macam Reg-regeun mana agan cingkiat agan cingkiat. Mudah-mudahan dia singkiat. doa nawe ceput. Kabayangkeun Gatot Kaca maot di leuweung notogkeun maneh alatan kabogo atawa dibatalkeun kawin. Aduh, dek dikamanakeun wibawa komara salaku lurah Tamanegara. Gau. Omat ulah luntur ku kaibunan ulah laas ku hujanan. Gau. Yuk. Tapi endah dirasakan nurek seserahan dipegat diamuk ku Gatot Kaca nepi kaloba anu korban. Naon sababna? Sabab urut kabogohna rek dikawin batur. Pantes hiji lurah Tamanegara kitu. Ya pahlawan negara. Henteu gua. Tagedeung datang aku. Yuk matak teh cing percaya. Cing reug-reug pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca. Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa. Tuturkeun. Hidup anak king anak papanting. Jemplek goblok jemplek. Naon sabab wa nepi ka model kitu. Wa teh nya ka hidup Raden Gatot Subroto, Gatot Kaca. Gau tong heureuy wa Henteu.
wah ngarasa regreg ngarasa pageuh cing inget Gatot Kaca teh notogeun maneh kana batu nepi ka ngemasing pati itu makaning perlaya di alas warawasa di alas batu naon sababna Gatot Kaca notogeun maneh teh akibat gagal panen coba goblok naon mah teh panen panen Aduh, iya Paura. anu seserahan dipegat kusaha ku jelema mawa kenceleng sabab rek ngageuskeun masjid kasih nanaonan ieu teh wa teh henteu nanaonan manusia teh kudu gede amal hayu tuturkeun wa teraskeun ya bro nah kan naon si dewek Gatot Kaca si lain Gusti Batara perhatikeun heueuh dewek teh keur kaedanan cenah kaedanan kusaha ku ceu apeuy atawa ku bikeyi kuring Gusti Batara heueuh sok dede anaking Gusti nu agung Gusti naon aja teh manya Gusti Batara kitu goblok natara ngadenge ae heueuh poho coba dedeuh teuing hidup menang uku di zaman lemut menang ngais-ngais di zaman leutik ngakod-ngakod di zaman bolon hidup nepi ka di istrenan ayeuna geus jadi RW keun bae atuh demertikeun heuh sok hidup geus jadi RW 03 malihan hidup teh dina waktu ayeuna diangkatnya tapi keun ngabagikeun zakat kunaon ku hidup ngadon dibikeun ngadon dipake meuli jaket butuh wa eta beas raskin beras keur fakir miskin bet dibikeun sawareh kunaon Aisyah bangsat cing nyaah kanu leutik sia teh goblok cing jarariet masyarakat leutik teh kurang ajar anaon sia teh teu kitu henteu sia teh dekat satur lami di jalana Kacarios di Madukara ngalet ngengkei ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang residona anu ngawakilan Prabu Duryodana Kasep Arjuna ieu calon panganten Kasep urang kawinkeun heula we keun ramean mapaneuri ucu mangga lingih kaulanu Taman Hotel
muka kita bangsa Walasa pangunggulna kabatu osok ngahina muaga salamina sok pinanggi Angger Jaya Rata Aswatama Citra Yuda Kaula bawa eta calon pengantin ya diri masing cari masing emu perang peti kadek kajong genang salira kerah jari Hampura Arjuna Mang Radalila lempang teh di astina bawa nu kitu tukang genang teh nu mata hebat nih mata syukur ngahaturkeun semahaturan rawuh kaula nun Kangjeng Rama hang nuhun ka Syekh mana ayeuna panganten awewena mangga antos kaula nun mantap nangai cina ada dharma Puyung kasih teman putra mantra kumara ngahaturkeun semah baktus konyuk panjenengan Rama paman anaki ditarima mantra kumara ya linggih-linggih kasih ya naon cu mana pergi wana ke tenang koneng ke kada mau ajang saha kasih kali barang udah di ruang terdina dahanona cara sakama ujung tepang kaula Jaya Rata mangga linggih Arjuna tuh sangka jadi besan jeung Akang Yi laras kaula nun putra Kakang Prabu Duryodana heula ceuk Kakang laras katarik kataji kapati-pati kapan tanggal sebaragama ku tuang putra jadi besan urangnya laras kaula nun tenang mantra kumara tenang aya mang Yayi pandengar gening Raka Batara nah dionang Angger Batara Kresna mungkal resan rupina itu gening aja Gatot Kaca ka dieuna moal naon sing persanten moal aya hal-hal anu teu diharapkeun kade jeung deui itu kumaha tamu-tamu nu sawarehna deui ti nagara astina mangga sami linggih di Paseban bae aya para patugas anu aya di Paseban babawaan nanti itu Mas Picis kemarin cing inten jumanten timalan aya anu nampi nah nuhun semahaturan rawuh Raka Batara nuhun nyanyi mangga linggih kaleresan wae atuh gening seur tamu kaleresan nger ieu pun anak pun incu putrana Angger Prabu Duryodana nya eta laki rabi saurna teh wilujeng sumping ka sadayana nun sembah kapihatur paman nuhun anaki
bantuan keamanan di bisi aya hal-hal untuk diharapkan pogo timalan banget yen dulur hidup pergi warek dipindahkan tina alam lalagasan kan alam rimitan timalan mudah-mudahan baik kenging jodoh anu patotos eyang wilujeng sumping eyang hak nuhun kade ulah leutik hate kasih geune da awewe maloba kene da cing ingat teh kana jodoh pati bagja cilaka heuh daw wilujeng sumping ka sarayana nuhun awas nyieun hal-hal nu teu diharepkeun ati-ati we daw wah panas wah panas obati uwa teh ya Olers. Karunya dunungan aing euy. Santeuna tuh akang Oh sahanteun na atuh ngaran-ngaran kabogoh bebene papepes hate bebeureu anu geus maneh. keur mah cinta pertama. Cinta pertama ongko ayeuna dik direnengkeun jeung batur. Mah teh ngaheap. Sanajan aya keur gantina moal acara jeung manehna. Heuh paribasana. Mun ningang ka akang mah geus edan. Lamun ningang ka aing geus kasurupan. Dan lenyep ing netra danan jaya sang hyang rawit katawengan Awor lan Mega Potara Arjuna panengah Panawa Baluang kuayana Sri Batara Kresna oge Gatot Kaca kawuwuh rawuhna anu seserahkan ti nagara Astina tepi no damel ngahaturkeun sembahaturan rawuh kohonyuk panjenengan Kangjeng Rama ti Sokalima oge tamu-tamu sadayana ti nagara Astina tekantun Raka Batara oge Gatot Kaca nuhun Nyai nuhun paman atas nami anak-anak jeung incu sawang suuna kalayan hapun tena anu kasuhun wireh mang dina waktu ayeuna nyumponan kana janji pasini saminggu anu parantos kalangkung ngalamar wantun soteh ngalamar jelaran manguping wireh Gatot Kaca parantos dibatalkeun wireh tuang putri teh parantos teu aya kabuburan anu mawi Purwa Mang dongkap ka dieu teh nyumponan kana janji wireh eta pergiwa teh bakal menang jodoh jeung tibatan urang kudu pecah jeung baraya tiba heula jeung urang Kurawa teh parasea wae ai katalian ku jadi besan mah piraku make jeung kudu parasea tak mang teh jelaran Anger Prabu Siyudana teh tiasa ka dieu jelaran Anger Prabu Siyudana teh nuju angkat ka itu ka Aceh nyaeta nyaksian anu nyumbang bencana alam teh jeung korban tsunami jadi kapaksa ngawakilkeun ka mang ieu calon panganten dibantu nyaeta Mandra Komara dina waktu ayeuna sok buru-buru geura rengsekeun geura pindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan mang bakal jadi saksina rupina engke resesi nama Anger Prabu Siyudana bakal sumping palain anggap naon 7 peuting kabudayaan teh urang teh mongkeun sisiren negara urang teh beunghar ku budaya dog-dog reog lais angklung kalung seni tradisi ngadu domba jeung sajabana tuh ulah sote ngadu hayam sebab eta masuk udak-udak polisi sebab eta mah aya unsur judi Pelawak SOS dipanggil. pelawak SOS dipanggil gitu
malihan pun anak Aswata mah jadi KDI ngiring KDI ada teh. mung Aswata mah ngiring KDI teh aya nu SMS jadi we KDC gitu sok buru-buru kasep oge Anger Batara nyuhunkeun anu merestuna bae ti Anger Batara mudah-mudahan ieu pun incu Mandra Komara anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana limitan mudah-mudahan sing aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddatur warahmah mudah-mudahan paman awet duriatna awet jodona panjang umurna loba rezekina mudah-mudahan oge kata kaca ulah leutik hate cu keun da awewe mah loba keneh Daw. aya kukutan amang lah dikawinkeun cenah naon nya keun bae goreng patut oge tapi bersih awakna mah nya kitu Pinodama kaulanun atuh mudah-mudahan bae naon rupihal anu dicita-cita pamaksadan pun anak anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan pergiwa ka Mandra Komara muga-muga sadayana anu samirawuh disuhunkeun doa restuna bae mudah-mudahan mudah-mudahan bae ya juragan Gatot Kaca nyebut mudah-mudahan teh ini hamar dumareuda Kang atuh pasti. nyeri jahat teh aing lu ai bapak dewe ka mana ye euy ieu jang tah di dinya mah cicing kolot mah cicing ulah nolol-nolol ka dieu cicing lir pendra Iya nggih. barang nuju raos impawat sana di salwating pagelaran Jawi sapratanne pun ieu eman lulumpatan ti patamanan wireh di patamanan aya kajadian sampurasun kaulanun sampurasun ayo nangka sadaya-daya Gusti kaulanun ngahaturkeun sembah baktos kunyuk panjenengan aya naon ieu teh man aya naon ieu aya naon jadi lompatannya budak teh budak teh mana teh ieu teh anu sok ngahias pun anak oh tukang hias jajar ngawi atuh geulis nya aduh sarua tukang hias mah jeung Bu Iam nya hak nuhun ieu teh pembantu di dieu timalan geulis ya budak teh nya heueuh ngan ngaheureuyan eta mah sigana tulus donna teh modarna bae Cireumeuh gitu kolot-kolot lain rasana teh kadek 18 tahun bari euy aya naon sadaya-daya kaulanun yang akan beheung tagar tek-tekeun suku genteng blokeun bade disik-sik di damal sae dicacak di walang-walang naon wireh kaula teh nyarengan tuang putri nyaeta nen pergiwa amengan di patamanan terus tuluy atuh naha kaulanun ai gayabag teh ti luhur aya makhluk ngagayabag tuang putri teh kaulanun dicana ka awang-awang jejerita nyuhunkeun tulung da kaula teh pangawakan awewe kedah kumaha ngan ukur tiasa ngajerit yang minta tulung sadaya-daya kaulanun tuang putri dicanaku hiji makhluk ngagayabag ti awang-awang aduh aduh lah jang aya kejadian di patamanan cenah putri anu maok panganten awewe anu maok walah silakan dulu euy dedengean teh si pergiwa aya nu ngiwat timalan kaulanun kurang ajarna atuh teu balik teh aduh sadaya-daya kaulanun nepi ka kitu-kitu na ngasuh teh sia alah yai eta teh awewe yai mata kuawartos oge eta teh si di kapan eta teh awewe teh budak terek dikawinkeun dan dibawa ulin ka patamanan anjeunna anu ngajakan kaulanun
nepi ka kitu-kitu. Aduh, naon ieu teh paman? Panganten awewe anu maling. Waduh, moal henteu. Dibawa teh ka mana? Kawang-kawang kaula nu kaluhur. Aduh, Raka Batara. Aduh. Waduh. Kumaha geuningan Kangjeng Rama wireh pun anakna ge aya nu ngiwat kumaha pijadieunana parantos kieu. Ahna make jeung kudu kaget. Ulah kaget Kasep. Da moal saha deui atuh. Nah kumaha Kieu numutkeun laporan ti Man bieu. Hei ka dieu Malik. Kita nongongan wae ka dieu. pangapunten Gusti. Ari eta anu nyokot pergiwa teh di belah mana? Sumpingna teh ti luhur, Timbalan hartina eta makhluk teh bisa ngamah jomantara. timbalan. Geus sakitu ngomong mah. Sok itu abos. Aduh, ampun teh. Kadangu ku Arjuna. Naon? Yen eta anu nyokot awewe teh cenah ti luhur. Timbalan. Tak mang dek nanyakeun ayeuna aya jelema anu bisa ngapung di urang saha? Waduh, wah. Anu tiasa ngamah jomantara mah lintang tipun anak Gatot Kaca. Teu geuning. Kahiji kitu kadua ari memeh dikawinkeun ka Mantra Komara eta pergi wa kungsi boga kabogoh, boga bebene. Kantenan Hahadeanana pergi wa jeung saha harita? sareng pun anak Gatot Kaca. Sakitu emang mananyakeun teh. Da moal neangan jurig nu teu kadeuleu. Jurig nu teu kadeuleu mah ka ieu ka pemburu hantu. Da aya teh mah ahlina. Neangan neangan hantu mah geus dina botol. Por kuntu kali tungular gagah kali tunggak leungit bangsat aya palingna moal ka sanuding. Si eta urut ka bogohna, si eta nu bisa ngapung budak awewe dipaok di babana kaluhur dek nuding ka saha? Alah, cilaka euy. Nya ceuk aing oge di jelema mah sok nete semplek nyicak-semplak. Da leuheung keneh teh semplek nyicak waduk aing mah. Cilaka euy. Bakal papanjangan ieu ributan bakal panjang. Sakumaha laporan timan yen eta anu nyokot pergiwa teh ti awang-awang. Eueuh deui anu bisa ngamah jomantara lintang ti anjeun. Nah bener anjeun anu nyokot. Paman. Ampun paralun kasuhun ninggalin duri pamrih hapunten anu teu da bujeng hingga kanjaring teh ngimpi-ngimpi acan putra kadang ngalakukeun model kitu. Margi ti kawit mios putra teh tebih ti Uwa Batara. Mangawe Uwa Batara anu jadi saksina. Wireh putra teh teu ka mana-mana kalayan tebih ti anjeunna. Larasna ka Batara laras pisan. Yen Uwa akang ti kawit mios teh tadi enjing dugi ka ayeuna teh tebih ti akang. Tetep Gatot Kaca tebih tina paninggal akang. Kumaha Kangjeng Rama entong nyieun saksi anu kitu atuh da barayana teh mah. Da dulurna daek teh daek. Da lamun pencakaki mah deukeut keneh ka Gatot Kaca tibatan ka Mantra Komara Angger Batara mah. Upami kitu mah carana anjeun sami we sareng nuding ka kaula. Tetep anu penting mah ngarek ngawinkeun budak we ka dieu kudu aya awewena. Lamun anjeun teu rumasa naha sanggup pikeun neangan eta bangsatna. Sanggupan Gatot Kaca. Nanging kieu hapunten. Pindah heula Gatot Kaca ka dieu. Timal pindah. Upami kitu carana kaula dek naroskeun ka salira. Bongan kaula tadi kasinggung ku ayana Gatot Kaca tetebih ti kaula ti enjing-enjing duwi ka ayeuna sami sareng salira teh nuding serong ka kaula nuding goroh ka kaula
Asana nuding nanya. Da kanyataan nama. Lamun kitu carana kaula dek nanyakeun. Ai Arjuna naonana pergiwa? Bapana Ari anjeun? ta ieu eyangna. Ai kaula? Wana Ai Mandra Komara? ta ieu nu bogana pergiwa. Ayeuna mah. Asana mah Gatot Kaca. Jadi nu bogana pergiwa ina saha? Nu bogana pergiwa Mandra Komara. Kaula dek nanyakeun ari hukumna nu boga nu kumaha? Hukumna nu boga nu sagala aya. Sanes ieu mah hukumna nu boga naon? Nda yang maledog aing. Heeh. Baledog wae ku aing gitu. Kira kok kudu diketepenya euy. Eta saur salira hukumna nu boga. Hukumna nu boga mah nu nyekel. Nyanya Yakin? yakin Hukumna nu boga nu nyekel Arjuna naonana pergiwa? salaku bapana Kaula wana Gatot Kaca urut kabogohna anjeun eyangna Mandra Komara nu bogana lamun nya Mandra Komara nu bogana di mana ayeuna pergiwa disumputkeun anak anjeun? naon itu teu ngarti Ya kitu Gusti Batara Karsina teh euy. Awon-awon ke Batara kan. Heeh. Gelar jaminan. Ahli hukum sarjana hukum tadina. Pengacara ongko. Lamun anjeun bener-bener Mandra Komara nu bogana, hei Mandra Komara, di mana disumputkeun anak pergiwa? Aduh, nanaonan ieu teh kaula teh da pujeng hinga kajaring teh gimpi-gimpi acan ngupingokeun nudingkeun ka kaula ieu teh yang tenang eta teh ngalihkeun perhatian aing jadi cicing nah ngalilieur batur aya anger Pakai jurik pate. nepakeun jurik pateu mang maka dia teh rek kawinkeun budak teangan eta budakna Yai, jalan keluarnya tanya di Saemara we atuh. saemara kumaha Nyangakeun we atuh Karaka Batara kaula baluweung ieu. Kumaha upami Saemara we paman? bade ngiringan mang kumaha salira ngiringan Saemarana kieu. Saha-saha nu bisa menangkeun pergiwa tina leungeun bangsat? Bangsatna kabawa saksi aya jigana eta anu bakal bisa kawin ka pergiwa. nyaho kadinya lumpatna mah da ucing-ucingan moal teh kaya lumpatna atuh Manehna gerakeun maling, manehna nu nundang, kita manehna nu nyokot deui. Manehna nyumputkeun, keun antep da aing ngomong neangankeun. Capek-capek beureun oge. Sanggup paman. pokona mang mah kitu we Sana sanggupnya tujuan kana persoalan. mang mah satuju wae anu penting pergi waya Kitu leres sae. Pergiwa. Oh, Mandra Komara. Timalan bogoh anjeun ka pergiwa. Kan tenan Gatot Kaca. Ulun bogoh ka pergiwa teu. Bogoh we atuh kitu, bogoh. Wakilan ku abdi bogoh. Bogoh. Woi. Bogoh wa. Bogoh. Sanggup neangan pergiwa bangsatna beunang. Sanggup. Sabar poe. 2 dinten lah. 2 poe. Dupi salira sami 2 dinten nganung harti salira sanggup 2 dinten. sanggup 2 dinten tok baru 2 dinten ka saya teh 3 menit geus sanggupeun atuh da puguh manehna nu nyokot manehna nu nuna manehna nu nyokot deui Sok lamun gitu satuju ya ji. nya upami kitu carana menyangakeun Karaka Batara sok Gatot Kaca teangan Dau. urang teangan heula kedah ka mana ieu teh paman milarianana oyang entong makanya neangan urang mah cicing ngadagoan ka capek-capek urang neangan hotel we yuk
mana itu cing persanten kana murah asih pangeran yen ieu kajadian teh kersak ning anjeunna sok meredih we ka rumah asih mudah-mudahan aya bong-bolongan tahu permios atuh los paman doana teangan gat cacing deui ka panina Raka Batara kedah kumaha eta atuh ku kapangaruhan wae bot Gun wayah namanya milu bot kurang tatanya tapi saur wa Batara dina gambar lopian ngaharewas yen kudu ngajugjug ke belah kidul hiji taneuh anu nyonol ka lautan disebutna ujung didinya aya hiji leuweung katingalina leuweung padahal eta nagara urang talung tik cepot sae heuh kajadian ku araraneh ye Ngan kejadian itu lain-lain teh Kang. beuki dieu beuki sidik Bagi netral. yen tanda-tanda keagungan Allah tina segala widang pitulung Allah teh tina segala widang Kejadian teh sing parcenghis Kang. cing paru cenghis euy ngan ukur dipanggihkeun jeung tanda-tanda tanda keagungan tanda kekawasaan Bararukti nama Kang. bararukti tah di dieu meureun urang kudu nyaksi teh Laras abdi nyaksi Gusti yen teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan ta eta. hebre ayeuna mah geuning karasa karaba katempo Kadenge kadenge netral. netra jelas nyata Teu bohong kinya Kang. teu Saeutik teu bohong saeutik oge tanda-tanda kagungan Allah geus ala lebre teu main sok. tapi nah atuh ieu jiwa raga bet diwakafkeun wae kana ayana teknologi Nya kana haliah dunya we nu diudag-udag teh. sakumaha mewahna kendaraan boh mobil boh udara tetep bakal rusak Ruksak. ya Allah ya Robbi abdi teh geuning tereh wangsul Kapangkuan salira. kapangkuan salira nya ya Kang, romantika kahirupan geus kaalaman rupa-rupa deui rupa-rupa kejadian. heueuh Rupa-rupa tapi dabongan dewek aya di dunya keneh nya ikhtiar mah penting we heueuh Peryogi ayo ah. diwajibkeun. Wajib. Bandaran Haji Bang Bang Selaksana di sana kapak bulan aduh ampun Paralantes luar tidak tetekot caca karenanya paling tangan kapan laksana jigana aing kawin ka bangsa manusia dibawa ke mana ya dan nawa
Hoi. Ya. Ngahaturkeun semua baktos konyuk panjenengan Raka Prabu. Arya kumba-kumba nuhun. Geningan ieu teu ngagoler dipencet sarapna ulah jajaritan wae. Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri. Bingah ka kiri-kiri. Ka kiri-kiri. berjuang di medan Yai Arya kumba-kumba. Raka Prabu Jagakeun ya hasil usaha rayi. Dewi Pergiwa parantos dibantun kurai supados salira Raka Prabu ulah teu damang wae katari-kata jika pati-pati ka pentang asmaragama ku ieu Dewi Pergiwa Nyangakeun sawios ku kaula urang toel deui ieu urat sarabna supados eling deui kaula nun Raka Prabu Bagya. Tobat. Ampun teuing buta. Ya. Tobat teuing ieu teh di mana? wayahna anjeun bakal ditikahkeun ka raja kula Tingali eta raja anu sakitu gagah perkasa Raka Prabu Raja Nagara Ujung Maruta kakasih Lodra Jenggala tingali ku salira Tobat. Kurang ajar dan lawa pulangkeun deui kaula ka nagara kaula. wayahna ulah Nyai gelis dek kabur tangtu disusul dek lumpat tangtu diudang Yeuh dangukeun akang dek nyarita. najan mungkir dageus takdir najan mumpang dageus kadar milik diri bagja awak dek kabur tangtu disusul ngepecir tangtu diberi dek lompat ka mana dek lompat ka mana ya hebat Raka Prabu lagu naon eta Cacak Rowo Bobohan juara KDI. itu ceuk akang oge pantes ieu budak lamun jadi juara KDI nya Pulangkeun dan lawa. moal gelis sok dek lumpat ka mana tanaga awewe anjeun teh lintang di kudu Sumerah jeung pasrah akang teh ieu teh katarik-kata jika pati-pati ka pentang asmaragama malahan akang sumpah dina ati nepi kana lisan mun teh mah teu kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat akang teh leuwih hade ajaling pati Nyai. ampun teuing kuma-kuma pulangkeun deui Wayahna gelis pulangkeun kaula terek boga salaki da teu bogoh ka pisalakieunana bogoh soteh ka Nyai Dewi Pergiwa wayahna hei kumba-kumba Raka Prabu kulantaran ieu tempat teh sararepi ngahaja awewe teh dibawa ka dieu patugas oge ngan ukur saurang dua urang taku hal sakitu wayahna kunci we ti luar Tobat. Ampun buta. pangoncikeun
aing bongana awewe na nampik eueuh deui dan anu nampik malintang ti kudu dipaksa. Ya. Ya. Tobat. Aduh, ampun teuing Gusti. Paehan kaula teh buta paehan. Genah sia. Mangkaning leutik awewena nya karesep aing anu jangkung leutik ieu teh deuleu. Da aya kanu bebeng mah teu kabita aing teh geus nu bebeng mah duwegan. Telebuk tolomong sarua bebeng. Dedeh teuing pergi wa pulangkeun buta. Pulangkeun kaula encong make jeung pulangkeun asa ngadenge lagu si Sarkocis. Pulangkeun ka Margawangi. Nah asa kabina-bina teuing pulangkeun. Deudeuh no. Tong make jeung jejeritan geulis. Ayeuna mah lintang ti kudu sumerah we jeung pasrah. Penas ti kersah yang tumampara. Raden Gatot Kaca ngagunakeun aji sabta pangrungu. Dupi watekna bakal ngadangu sora jangkrik ti awang-awang. Sanajan tebih ti awang-awang kahalangan ku mega duta mana sora jangkrik bakal uningaeun bakal kadangu. Kalayan kakasih Gatot Kaca nyaeta Raden Surya Pringga. Watekna nyaeta ningali sanajan kahalangan ku mega yen kadangu swantena kalayan katingali ku Raden Gatot Kaca pergiwa nuju di olo-olo. Atuh Gatot Kaca nyirorot ti awang-awang nyaeta nobros kana ieu bangunan hingga amurasut langsung dewe pergiwa di sana. Kaget ternera haningali kaget ternera kaget tak kiri-kiri lagi ternera ya ingkang haningali ya dolongan pergi wahaya nu maling kubat. Sana aya laporan bacaan we. Doakeun kulana kasararea ya ka CSS nu di mana-mana utamina anu di paguyuban warga Pasundan Batam. Nya doana ya abdi milarian dewe pergiwa sing buru-buru panggih nya sing tetepe guyub silih asihna Kang Dendi Kang Aji Sopian alah nuhun di Lampung Abah Juber alah Pak Haji Sidik saurna teh damang sing ngadamang nya etang-etang panglayad di akang ieu Kang Haji Bang di Bekasi nya kade do mana ulah keok deui kitu anas di Igelan aya do mana ngaleos tobat teuing Kang nuhun. Alhamdulillah Gusti geuning ieu Gusti kengeng eta ti mana Neng cepot nuhun cepot nuhun Kang wayahna Nyai antosan we di dieu eta denawa na bakal dialan nyawa ku kaula tapi na bakal atos kaula
sawang Suna kulan kumaha atuh itu tuang rama teh ngadon nampi deui panglamar tinu sanes. Ampun wartoskeun Kang katot kaca kaula mah teu apal-apal henteu pisan-pisan cepot. Nguping oge neme kalat malahan kaula teh asa didudut jantung ku ngupingna kaula teh cenah dek dirapalan teh jeung putra raja negara Astina ngaranna teh saha teh cepot. Oh muhun eta Madrai. Lain Madrai, Mandra Komara ta eta ulah. Mandra. Nya. Padahal ada teh Mandra Komara teh boga adi. Saha? Omas. Kabogoh abdi sama Omas mah. Dupi neng teh acan ku kumaha teh ku bangsat. Nah, kamana karapis cepot aing teh sudi mati suka perlaya tibatan kudu benang kahormatan kudu kitu nya bilih. Kabina-bina teuing sumisai nuhun atuh bulan. Doa ya. Saha nu kumawani nyokot pergi wa metanya teriak ka hareupeun aing kurang ajar. Saha ngaran kaula Gatot Kaca pisalakirna pergi wa wong edan. Ya. Hai modar pangkat. Hoes bangsat eta tengeulan woi. Woi, iya. Wah, woi. Gatot Kaca ngagunakeun aji Pancabraja. Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa. Atuh ieu raja nagara Ujung Maruta. Dijamak ku Raden Gatot Kaca masing pamit bakaring. Pergi wah ya Akang Nyai. Pot, Nun, iya selamat pot. Bawa dekol dia. deka mana sepot? Tenang, dola mi HP heula dola. Nyawa saya teh harti tenang bede. Tulus ngagule aja. Nya. Ieu huluna gede pisan paingan si Ubro hayangeun. Una buh kumaha we. Naon maksana dicanak teh huluna? Gerpakta jeung mahkotana kok. Mahkotana? Iya. Ta surat-surat karajaanana dina sakuna kodokan. Aya eueuh. Tuh ka tuh. Urang teu heula atuh yeu nya. Sok dulu. Hah? Teu heula. Sae ulan. Lah. Kange da berat pangitanagan. Nya pokona bawa we huluna. Duh. Aduh, ampun ieu euy. Eta berat teh sepegat teh. Uratna pegat nu cing daruruk duk kejona.
hibur-hibur maneh hirup mah. Mun tita tadi sia tuh. Sekali deui Kang, sina sampan. Kalilakeun waktu sia teh teh. Sina sampan. Dugan partos potong kan ah. Ya, bade dicanakna ku agan ku abdi. Kumaneh bawa huluna. Wah Kang. Lu, euy. Karena teu bau. Hah? Belum heula kan amun pada ulah bau. Alah. Jadi itu kedah di Bandung Bawa saya ulan surat kerajaan kodok tuh. Agan mah terang asak. Iya. Iya. Eh, Nah, Sok baca. eh, Baca. aya eta aksara anu jiga nongeng teh naon? Eta teh Oh, Ai sugana abdi keur ngaramet. peda legok. Eta teh Mad nya geuning geus karasa manfaatna. naon sia teh. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Prabu Lodra Jenggala Raja Negara Ujung Kulon Ujung Maruta. Ujung Maruta Deukeun. saya sungai teh ujung berung Bawa silana. iya kan Iya. Terang asakna we aden mah. ai juragan Gatot Kaca mah da dek bobogohan aing mah bawa hulu we ye alah eueuh nya si Subro ka dieu tempo kieu mah ganti teh hulu Iya. da moal ngeunah teh di samaraan mah Ini Sainit. anjir Keda dak samarang. Ayo. Raden Gatot Kaca Astra Jingga Dawala nyanak ieu sirah buta mulang ka Madukara dekat satur lami di jalana parantos dumugi ka Madukara atuh ieu Residrona ngadangu yen Gatot Kaca nyanak putri bunga anu taya papadana nah awewe na geus panggih hayu urang kawinkeun nah kaca kabina-bina teuing anak ama kaitu gelis kalabat wah salamet nyai selamat kaulan sok kalabat syukur bahagia Gatot Kaca budak geus bisa panggih Daw. Restu teh geuning dijabah. calik nah syukur bagja ayo urang kawinkeun budak geus panggih ayeuna mah kasih
pangihkeun Arjuna ayeuna mah budak geus kapangih Jauh pamiwang suang ulang upat kaawonan ningakeun Kangjeng Rama geuning pergiwa teh kapenak deui kupun anak Gatot Kaca luyu sareng perjanjian tadi kasakapukan dina mangsa Gatot Kaca bade miang yen netelakeun saha anu bisa menangkeun pergiwa tina leungeun bangsatna aya eta anu bakal ngajodoh ka pergiwa teu bisa ulah ngapolon ka mati Arjuna maksudna pokona mang mah da teu neangan teu milarian naon teu neangan pergiwa anak insu kabeh anak buah ti nagara asina ulah aya anu neangan naon sababna da moal panggih atuh naon pangna moal panggih pergiwa urut kabogohna Gatot Kaca nu nyokot Gatot Kaca nununa Gatot Kaca nu nyokot di Gatot Kaca dek bisa panggih kumaha dalin manukna mang urang dia pantes 2 poe oge mangga emut anu penting mah ayeuna marek ngawinkeun budak ke mandra komara sok buru-buru ka jagra rapalan ayeuna kadar Gatot Kaca cenah dina heueuh nah nuhun kudu kitu jeung dulur mah manya jeung dulur teh kitu-kitu acan mah nah lamun ayeuna Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara boga anak paman eueuh nek cicing kitu anggar kudu neangan kapan tadi geningan dina sate asana bade miang milarian teh salira teh parantos sapuk yen upami teh mah ieu sae mara diluyuan ku salira malihan dugi ka disaluyuanana saha anu tiasa menangkeun pergiwa eta nu bakal jadi jodohna mangkukna teh leres teu bisa sapuk teh mangkukna da ayeuna mah ngawinkeun budak Juragan Anom Gatot Kaca abdi sareng Sidawala tiluan ka mana ka nagara Ujung Maruta yakin dina hate maneh nu maling teh urang nagara Ujung Maruta abdi mah mungkukeun nuturkeun Juragan Anom margi Juragan Anom teh ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakena saurna teh cenah kedah ngidul saur paranormal teh efek teh rasulan ay mentok ka lautan kulan aya nu jejeritan sing horeng nen pergiwa nu dipaksa ku raja nagara Ujung Maruta saha ngaranna eta raja teh ngaranna raja teh eta teh Lodra Jenggala buta ulan nu malingna teh eta raja Lodra Jenggala sanes nu malingna marayina saha kumaha benar sumuhun ulan hasil ulan mundur pot saya duh naon setan teh kurang ajar sih mengadupak mun asuh eta mah totong gitu huluna dihaturanan linggih dawala saksi euy nya mangkaning jadi saksi mah berat deuleu nya punten teh kapenggeran atuh ahna mah jeung punten sia goblok sok jadi diuk biasana getara sia kaing dawala abdi di mana maneh salila 2 poe parantos milarian ieu putrina dunungan kulan nen pergiwa jeung saha maneh ini abdi pun lanceuk sareng Juragan Anom Gatot Kaca kamana kapali kidul efek teh kulan di leuweung teh aya nu jejeritan sing horeng katinggalna mah leuweung pek teh nagara teh geuning nagara naon nagara jurig saha rajana Prabu Lodra Jenggala sumuhun nu malingna eta sanes adina saha Arya Kuma
benang parantos kengeng kulan tos ka dieu deui ayeuna mah bener sumuhun naon sajabati eta pikeun mageuhan ieu kayakinan supaya ulah dugi ka kajadian ngawur da sirahna ge dibantun sirah naon sirah raja kulanda Allah oko pikiran pati seret sumaderan banting binantingan kange bukti we ieu mah naon sirah buta dibantun mana punten elana nya punten ta ieu kulan naon sateudeuk kuku ka dieu apaan kange saksi kange bukti kulan paman kombayana kumaha ieu sirah butana sumuhun dawala abdi yakin ieu rajana bawa deh ka itu Gu nyapekeun pisan ieu hulu Demi pemberesan we ya mah. hulu besa kalian goblok sia meuni kawas nu geuleuh ka aing teh lain kawas deui izin aswata mah mun udah ka itu keuneng engke deui sia goblok ah teu wani mun sia mah lain kawas nu garelo we urang dieu nya Gatot Kaca kaulanun mana saja bati eta ieu seratna cika mangga gua Segala negara teh mangga aos ku salira kasepuhan aos cikan yang bertanda tangan di bawah ini saya Prabu Lodra Jenggala Raja Negara Ujung Maruta tertanda Lodra Jenggala kumaha paman kinten-kintenna naha ieu Gatot Kaca teh ngarang atapi kumaha ngarang keke ngarang kumaha kapasidik pengakuan Gatot Kaca Astra Jingga jeung Dawala sami kitu nya sarua da menang badami sarua da menang badami atuh di kolingan menang sutradara teh pakai skenario tadina mun Aswatama mah dijieun saksina ta ieu percaya mang si Dawala si Cepot tadi bere rokok sabungkus kitu tah ngomong kitu daekeun nu matak mang teu percaya ayeuna aya surat kerajaan atuh da nyieun kitu dina jana 2 poe pira kumaha jeung teu bisa nyieun duit bisa komo nyieun kitu patut tong boro masuk nu kitu masukeun huntu geus palalinter ulah lalawara kapan eta sidik sirah buta persanten yen eta sirah buta percaya nu kitu mah sirah buta da lain sirah kereta api di mana-mana nu kitu mah sanes eta maksana teh Raja Ujung Maruta nya ngarang ya masyarakat Pringgandani teh lolobana teh buta 80% masyarakat Pringgandani teh buta ayeuna ieu Dewi Arimi pikeun ngajaga kahormatan nu jadi anak ngorbankeun anu dibui ge diteuk-teuk beheungna apa di negara Pringgandani teh meureun aya buta residipis di paehan eta meureun banyak paman make mahkota kerajaan menyieun babari nya nu kitu mah tong boro nyieun mahkota ka panjeun kapag bisa heun da moal anggeus 2 poe nyieun mah paman apa aya nu geus aya stok cek mang oge nginyeu mah teh tukang tari pira mahkota aduh ayeuna mah atuh saya taroskeun ka pergiwana nyai pergiwa kaulanun kadi sadaya-daya kaulanun aya naon Kangjeng Rama wa dek naroskeun atrapi saya taros ku rai nyai teh ti mana kaulanun aya nu ngiwati patamanan kaulanun denawa kakasina teh Arya Kumba-kumba tuh percanten kela nantang waka percanten pangna dipaok ku Kumba-kumba teh cenah nyai teh bade ditikahkeun ka rajaana anu kakasih Lodra Jenggala
Nyai salamet dikersakeun sumping Kang Gatot Kaca astra jingga sareng dawala didinya perang campuh kaula nun Nyai tiasa salamet tiasa wangsul di ka dieu gitu geuning paman persanten percaya da pergi wate di badamian kudu ngomong kitu keke naon sababna gerak ke Nyai ka dia gelis Nyai pergi wa di antara dua lalaki Tamandra Komara jeung Gatot Kaca kasaha nu bogoh nah bak jeung kasaha nu bogoh da ti kapungkur ge kaula mah bak pisalakeun kaula mah Kang Gatot Kaca kadangu anger kadangu nah gede eta ciri nama budak teh bogoh dadak Gatot Kaca kadangu teh dalam teu bogoh mah pasti moal ngomong kitu. Iya budak teh di badamian piraku 2 poe teu apal atulah nyen kata-kata kitu. Ekol jengkol aya usumna na ekol mah eueuh. Sok lah. Sadaya-daya Nepi ka mana yang bicara jeung Mang Hanyo? Sok dek ngonang pengacara ti mana aya nyo? Kumaha pami paman urang saemara deui we atuh. Saemara kumaha? Saemara deui paman. Saemarana urang gelutkeun Gatot Kaca jeung Mandra Komara. Saha anu menang tina eta oko begalan pati antara Gatot Kaca jeung Mandra Komara? Mun teh mah Gatot Kaca menang gelut. Gatot Kaca nu bakal nikah. Upami Mandra Komara tiasa ngelehkeun Gatot Kaca, Mandra Komara nu bakal nikah. Jadi sok trung. Tanya heula Gatot Kaca. Gatot Kaca, Taulan. bogoh ka pergiwa. Bogoh wa. Wani gelut Sareng saha? Mandra Komara Wantun. taros eta kasep bogoh henteu ka pergiwa. bogoh eyang Bener timalan alus. Wani oko begalan pati sareng saha jeung Gatot Kaca. henteu Wakil. Kumaha upami diwakilkeun ka Aswatama tapi ka saha bae? Gatot Kaca nampi upami teh mah ti nagara astina diwakilkeun ka saha bae. Mangga siap. Mangga paman siap. Aswatama Taulan. wani gelut Sareng saha? jeung Gatot Kaca Naon masalahna? Wakil. ngabelaan anak raja, ngabelaan kehormatan negara. Sanes negara atau anak raja. Nya Ana ada lain doma kaulah teh. Maka jeung diadu-adukeun ari amanah naonan di teh. Lamun doma pantes diadukeun. Ai putra Maswata mantong kitu mah. Angger Citrayuda Ulan, wani gelut wani, jeung saha? berit, Jeung Gatot Kaca. alim. Lamun alim gelut sadayana kumaha upami urang wangsul we atuh? Mangga Hayo boro-boro balik. Tutur balik. alhamdulillah. Nah ari raji sadaya-daya rame euy. Aduh ampun boro aing geus siap nya aing geus siap. Lamun gelut teh mah juragan Gatot Kaca jeung Mandra Komara aing merek ngajak dorna we lah. Heeh. Alungkeun ka Batam we aing. Sugane Kang Sopian ditu narima dorna. Helah apunten era ka Batara ayeuna mah atuh anu mrestu we mangga wartosan. Acek arimi Gatot Kaca wayahna tuang ibu wartosan urang rengsekeun pindah hidup tina alam lalagasan kana alam rimitan jang tulus euy nya teh beres Kang. alah hapunten kasadayana ieu kaum dangu sadayana da puguh aya di acara di TPI mah da puguh terbatas ieu mah pagelaran padat namina ieu mah nepangan we TPI tetep jaya margi TPI ngegelarkeun seni tradisi nya wah komplit di TPI mah euy KDI-na ongkoh can bodor-bodor pokona mah kultural eta religius wah
karena nambahan wawasan atuh disebutnya TPI Televisi Pendidikan Indonesia. Iya, tetap nontonnya. Nggak malam minggu teh jadi TPI aya wayang golek. Sakit we hapunten tina saged rupiah kalepatan nepangan kasadayana etang-etang nyangakeun panglayat kanu teu damang cing enga damangna nya kanu susah enga buru-buru bunga nya kanu rugi buru-buru untung ya tak kitu rupina ti akang saparakan sagiri harja 3 pamungkasna kemang tina tik Sinibaran Sari tutup lawang